Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Idza syamsu kuwirat Upama srangenge geus digulungkeun wa idzan nujumu kadarat jeung upama bentang-bentang muruluk wa idzal jibalu suyirat jeung upama gunung-gunung dirungkageun wa idzal isyaru uttilat jeung upama onta-onta nu keurareuneuh diarantep wa idzal wuhushu husyirat jeung upama sasatoan nu garalak dikumpulkeun wa idzal biharu sujjirat jeung upama laut ngagolak mudal wa idzan nufusu zuwijat jeung upama roh geus dihijikeun jeung raga wa idzal mau'udatu su'ilat jeung upama barudak awewe nu di ruang kerepes dipariksa bi ayyi dzambin qutilat kusabab dosa naon manehna dipateni wa idzas suhufu nusyirat jeung upama buku-buku amal dibagikeun wa idzas samaa'u kushitat jeung upama langit dimusnahkeun wa idzal jahimu su'irat jeung upama neraka geus dihurungkeun wa idzal jannatu uzlifat jeung upama sawarga geus disadiakeun alimat nafsum ma ahdarat saban jama baris nyaho kana amal nu geus disadiakeunana fala uqsimu bil khunnas ku kituna kami sumpah demi bentang nu tilem timbul bil jawaril kunnas nu maluter nu tarilem wal laili idza as'asa jeung demi janari nalika meh lastari was subhi idza tanaffas jeung demi subuh nalika bray-brayan innahu laqawlu rasulin karim saestuna eta teh kasauran utusan nu mulya Jibril dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makinin nu bogaeun kakuatan ti Allah nu kanggungan aras linuhung muta'in thamma amin nu diturut tur dipercaya wa ma sahibukum bimajnunin jeung saestuna sobat maraneh teh lain jalma gelo wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin jeung sanyana manehna Muhammad geus ningali manehna Jibril di luhur kalayan tetela wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin jeung manehna lain anu sok dituding bohong dina perkara gaib wa ma huwa biqauli syaitanir rajim jeung ieu Quran teh lain omongan setan anu dilaknat fa aina tadhhabun ukituna reka mana maraneh nya indit in huwa illa dzikrun lil alamin ieu Quran teh tayalian iwal ti pituduh keur sakumna pangeusi alam liman syaa'a minkum ay yastaqim nyaeta pikeun sing saha di antara maraneh anu hayang lempeng lampahna wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin sarta maraneh teu mikarep naon-naon angin upama dikeresakeun ku Allah pangeran nu murbeng alam